وقال أيضا ادعوني أستجب لكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لم يسأل الله يقول عليه والمعنى والله أعلم بقوله. Puji sinaran syukur pihak diberikan bagi ditangguhkan kepada Allah Al-Mahrul Ghafur anu parantos mawari bermacam-macam kenikmatan kaulah sadaya anu mana ieu kenikmatan teh upami kurang sadaya di itu yakin tidak mual kahitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jeung lamun mah kenikmatan anu parantos ku Allah Subhanahu wa taala dipasikeun ka urang sadaya la tuhsuha yakin moal itu. Terus kumaha carana bentuk syukur urang ka Allah Subhanahu wa taala? Hadirin rahimahullah, di antaranya bentuk syukur ka Allah Subhanahu wa taala nyaeta izra'ul wal amal fi ma'rifatillah. Ngabarjalankeun sakabeh hamba ka urang sareng ka urang dina jalan anu dipikari ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan cirina urang sadaya aya aya kesempatan teh sing dijanjikan ku Allah Subhanahu wa taala di orang-orang daripada orang-orang anu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mugia tetap tercurah limpah kepada orang sadaya yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos jadi wasilah dari zaman kegelapan menuju cahaya yang terang benderang ayat minal zulumati ila nur yakni agama Islam. Oke, kepada keluarga para nabi, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'in sampai ke orang sadaya anu selalu belajar turut saat karena ajaranna mudah-mudahan orang sadaya sing diangkat sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mudah-mudahan orang sadaya sing kami syafaatul uzma ke kiamat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah wa lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kalawan kudrah Allah Subhanahu wa taala, irang-irang Allah Subhanahu wa taala sarta inayah Allah Subhanahu wa taala urang sadaya dina saah ieu dimampukeun deui ku Allah Subhanahu wa taala oge dipersakeun deui ku Allah Subhanahu wa taala nyaeta tiasa ngalaksanakeun kana kakuduan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Melaksanakan kakuduan ti Allah Subhanahu wa taala nyaeta ngadoa ka anjeunna sakumaha bidawa Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni kudu magalua arjeun kabeh ka kami astajib yakin buat kami jawab kami nabu lakum pikeun arjeun kabeh. Oke, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man lam yas'alillah yaqulu alaihi sing sahaja ma anu teu ngadua anu teu nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala yaqulu alaihi maka mikabedu Allah Subhanahu wa taala. Kuruna mudah-mudahan ciri urang sadaya aya dina ieu majlis dina ieu tempat mudah-mudahan sing jadi sababia Allah Subhanahu wa taala makarin kerewan ka urang sadaya di dunia para kita akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sakumaha biasa sate acara sambil ngantosan waktu sekarang Isya
di dina wengian malam Jumat urang sadaya sok ngabiasakeun diri belajar doa ka Allah Azza wa Jalla, madeketkeun diri ka Gusti Allah Maha Suci, wasilah selalu ngadawakeun kalimah-kalimah anu sok urang sadaya didawakeun, asrar sakarat salawat istighfar qiraatul isra yasin, mudah-mudahan nangrupi untuk urusan orang sadaya, imma urusan dunyana wa imma urusan akhiratna dilungsur langsarkeun ku Allah Subhanahu wa taala sarta dihasilkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Supados dinyampulkeun kana waktu semoga urang sami-sami kawitan acara tawasul kumaoskeun kunci doa sasarangan mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih.